Sama yakin, maka beli kolektor teh geus kanyahoan ku aing ladang mau besi sia. Keheulaanan. Pus. Iya. Aya besi itu. Aya sateneun mah ya. Wih, kayak bisa eta mah Kang. Lain lawang. Aya nu masalah lawang itu mah aya wae. Aya Warawuh jeung karang itu mah. lawang. Wah. Yuk. Itu jelema duaan keur naraon tuh nya. Aduh, marek paradong besi eta masalah sampeurkeun ku aing sia. Hei. Oke, datang euy. Kek, kade kek, bantuan euy. Naon teh naon? Naon ya Pak, urang bantuan. Bantuan naon? Urang ngala ieu beusi. Maksudna di kumaha? Urang jual. Anu aing goblok, nya teh sia teh. Anu sih, kamar ieu penangkeun di dieu. Sudah mah teu paingan, sia teh beusi engke cara roplok ieu. Di kamar ieu keur diincer ku aing malingna. Sia nu sok palingan beusi Apa teh. di mah? Nagan ti kamar ieu di dieu. Nagen pokok teh kamar ieu ku aing teh keur eta neangan tukang ieu, tukang bongkar ieu. Paling rek dipirah ka bae utang bilingan. Teu mungkin aing anu sia, aing teu mungkin. Nah, sia mah kieu yakin paingan sia. Sabulan kabeli kolektor malingan beusi aing nya sia. Keheulaanan. Kaciri sia kakareapan kana beusi lamun boga kolektor mah kuli di batur. Dina FB Pro oge aing masih keneh gede. Masih kena kunaon make kakareapan kana beusi sia rek baling beusi. Anya hayang we da aing Manfaatkeun manfaatkeun. saparodon sia. Cicing tong pipilun ka buah baturan urang tong sok diganggu. Ieu mah mantuan urang. Mantuan jelema ti mana eta? Aku mah urang mah dibejakeun. Dia mah yakin, maka beli kolektor teh geus kanyahoan ku aing ladang mau beusi sia. Keheulaanan kecil. Make jeung minta bantuan ka aing aya teh aing nu gablegna. Lain teu mungkin aing sia teu mungkin. Cing tanyakeun ka tetangga. Tanyakeun ayeuna keneh ka tetangga. Lamun ieu lain panggilingan anu aing. Keheulaanan. Lain. Lain. Jang urang ini jeung nu jalok kitu mah. Lain nu jalok geus paingan sia beusi aing geus naretelan kieu. Kabar ieu marangkana aya nu ka itu eueuh ku aing ayeuna maling teh kepanggih jeung si Agus. Paingan sabulan ieu kabeli kolektor teh ka harti aing mah. Padahal mau kan beusi si kehed teh. Abah teh sia, marantau kitu kehed. Jelema anyar minta peperodon ku aing di headen sia. Ceug kalakuan teh sia kudu buburu mah dipindahkeun yakin mah aman di dieu mah euy. Satu percaya aing kana beusi sia eta teu mungkin bangunna teh si kakek merek maling eta mah manehna pan licik kebaturan nita ini waduh tingalikeun di badog pasti ku manehna ge sia Sia nuduh-nuduh ka aing pokok aing nu gableg bisi teu percaya sia ayeuna keneh ku sia tanyakeun goblok kitu ka tetangga ieu teh panggilingan batu nu aing teh baheula mah jadi bos batu sia teh bisi teh nyaho mah sia kakara jelema anyar sia mah geus wawanian ngalawan ka aing goblok sia teh tah tong disebutkeun ngaran aing geus tiba baheula hirup di dieu sia goblok. oh ada si kakek baturan jadi ieu cenah boga pabrik batu percaya teh nah kurang bangunan di tempat kurang ngabokong pasti dah beda bokong teh mah malah jadi di lonjong ini tong dituliskan ayo bahaya di lamun kadea deui beusi aing geus eueuh mah ngajuri teu kadeuleu sia ku agering ku tuanana ge dilaporkeun ku aing ka polisi bisa sia urusan jeung aing teu kalebah mana sia lamun ti kaleungit ieu aing mah geus nyangka ka sia ti kamari oge ngan aing teu wani pok aing mah geus kapangih ku aing jelas sia duaan sia goblok. Anjir, ya Agus hebat ya kakak euy karake sabulan konten geus kabeli ieu deh kak kolektor. Ulah cara si kakek boga mobil ge agul nih di lamatan aing mah kolektor bisa digejebruskeun ka sawah. Aing mobil teh bisa dilalep-lalep ka sawah. Hebat ya ladang Facebook teh euy. Aya aku nu kitu ulah cara si kakek ngulikeun macul cara aing meuli kolektor. Aya kieu deh Bang Agus. Ieu teh ayeuna ku ngulikeun macul sok ek sabaraha poeun. Ieu teh gaji sabulaneun. Sabulaneun. Dina Facebook. Heeh. Anjir, bago ieu mah gede atuh euy. Nyaho jelas. Hebat deh kak euy kot nerap kieu konten kreator teh. Alhamdulillah gitu. Anjir, kel. Ieu ieu sabaraha juta ieu? 15 juta. Heeh, 15 juta. Ieu teh Heeh. jeung bana teu Ya teh kali pel kungkul bana mah eueuh. heuh jeung bana 15 juta teh maksudna. Gitu. Oh kabeh. Heeh. Oh. Bejakeun ka si kakek. Ningali eta ta beuteung saeutik Beuteung mana? eta. Iya. Heeh. Kudu kitu atuh. Oh ngajual ginjal guys. Oh, atuh mah teu kempleng kieu oge. Ngajual ginjal meuli kolektor. Ieu mah kenal potna ge dihareup. Lagi Oh. tukang. Atau pinahkeun resingkeun ka tukang. Mobil nasi kakek di tukang aingnya dihareup. Anjir, heueuh bener. Di tukang naon? Bisa kolektor deh kak? Kecil. Hebat deh kak euy gara-gara FB Pro Ong Agus.
Ieu mah irit bahan bakarna oge. Iritnya make naon? Bensin apa solar apa cai? Cai Hah? dicampur cai jeung solar. Si bago. Jadi irit. Hirup teh ngabrekpek gitu. Kumaha di sana Mang? Cek gitu. Cacik. Ngan aing teh apal ieu na, kunci kontakna itu. Menyata apa? Dina lampu buka heula lampuna tah eta kontakna di jero. Nu kieu mah di jero amarenya. Heeh, kontakna di jero. Saukur ngabogaan unggul kolektor. Heeh. Urang mah ngan ngulikeun unggul ka batur. Anjing jadi bos si eta anjay. Itu ulah kakek ngulikeun ku pacul. Urang mah saukur mantuan hukul nu gawe. Anjir. Tah sok agul kasih kakek tuh kayak deuleu aing gitu sok. Kek deuleu aing tah meuli kolektor ulah sia pacul we ngulikeun teh paculnya pacul mah ripu goblok. Tah walaupun ayeuna saukur pelek hungkul mantap ke lah komo mun make ban karetna ieu gitu. Anjir gaya kieu. Oh reman ieu mah remannya. oh hese sen cak rem Bago pandina le kokot mun koplok. kupling gitu mah Oh kuplingnya. kupling Lecap senale meureun takut. itu ku sepeda gitu tah Ah. tengkep